kita kan beli ayam ini kan, vendor ini kan beli ayam ke RPH yang diarahkan oleh BDS ini. Misal harga 30.000, 30.000 kami jual ke BDS 35.000, BDS jual 38.000. Nah, Cahaya Frozen ini Bu, lewat MGM ini kirim kemana? Ke PT, balik lagi ke sini Bu, balik ke PT sih, ke PT Warisan, ke pabrik-pabrik bakso yang lain, termasuk dikirim ke pabrik bakso yang di Soreang, ya. Harganya berapa? 28.000. Berarti apa kerugiannya berapa per kilo? 7. Bisa 10.000, 38.000 belinya, dijual 28.000. Tah kiwari mah sim kuring atuh rada maklum upami kieu mah tos dijelaskeun ku ibu kita nya gitu. Janten tos ka pola kitu nya rada maklum. Kunaon PT Bandung Daya Sentosa teu tiasa mayar ka para vendor ku alatan PT Cahaya Frozen teu acan mayar kitu nya. Tah kunaon PT Cahaya Frozen teu acan mayar kulantaran anjeunna rugal kitu nya. Sabab anjeunna kieu rugal teh nya. Tah ayeuna di rumah potong hewan nyaeta PT Multi Sinergi, ieu para vendor dalam hal ini Ibu Pita ngagaleuh pangaos 30.000. Nah, lajeng Ibu Pita ngical ka PT BDS nya ku pangaos 35.000 anu hartosna kagungan untung 5.000. Nah, gitu. PT BDS ngical ka PT Cahaya Frozen 38.000 anu hartosna kagungan untung 3.000. Nah, PT Cahaya Frozen ngical ka PT MSP, PT SIP, PT Warisan, ya PT Warisan segala rupanya, ka pabrik bakso nu di antara aya di Soreang cenah kitu nya. Ku pangaos 28.000. Nya atuh sidik rugalna ge 10.000 sakilo kitu tah nya. Acipta lamun ratusan ton, mangkaning saminggu teh 120 ton kitu tah nya. Janten nya wayahna cing salabar kitu nya nya ka Ibu Pita oge cing sabar, ka PT BDS oge cing sabar nya. Mudah-mudahan ieu PT Cahaya Frozen oge biasa saenggalna nya mayar gitu sebagai kewajibanna. Tah sakitu pinten nya. Jentre ayeuna mah. Kaciptanya 120 ton saminggu. Lamun satruk eusina genep ton berarti 120 berarti aya 20 truk daging kirim ka BDS. 20 truk